Nagih hutang. Nungtung di tukang. Hah? Hah? Woi, ini kan jeruk. Rek kira sia teh mer hutang? Oh, masalah hutang, Wak. Lah, kewe atuh eta mah can boga aya mah euy aduh. Wayahna isukan kudu aya lamun teu aing rek nyawa preman. Ngan maksud ditewas sok mau pareman kitulah dakin ku aing dibayar atuh hutang mah. Isukan lah. Wayahna kudu aya lamun teu rasakeun akibatna. Rek balik lah ah, ya. Tapi juga lah, ge ku aing bayar hutang mah juga mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajero. Aing titah ku gabung ke dia. Cenah mah aya tagihan. Supaya teh bisa kumaha jadi tah urang. Oh, masalah hutang teh lain. Nah, tuh kuat makin nyarewa marane ha. Kan dia we tuh titah si gabungna tuh. Nagih mah. Makalakah nyerang. Urang mah katalatahan. Lamun teu kalatahan mah ka dieu. Atuh teh ngegas ada abi mah. Cuman bercanda dari mana tuh kok abi dibayar nyangkin. Enggak tuh dosanya, ini pada kan tukang banyak. Dan asa kuli lah ini jalan mana kumaha aja. Kumaha ya? Orang teang gitu tukang. Balik. Video ini pengurangan video cuma dialog dah ampun ada lama kayak itu kemana kita mereka Jung, yuk. oh hai siap Aduh,